Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi simkuring di mana wae ayana aturan kumaha daramang khususna ka wargi-wargi simkuring anu aya di sabudeureun basisir Santolo. Saurna wengi angin ageng atuh mudah-mudahan teu janten mamala kanggo urang sadayana oge pamugi sing langkung hati-hati. Hiji lagu kapalanya. Dewasa kedah ngantosan kantenan mun lami hasrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanaosa kicep ieu hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok ge teu tibrakan tenan nyimpen simpen sakitu antengna mogot tetepan sok hoyong nyiekeun ieu kakanan tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa mun teh mah anjeun rek ngagoda duh geuning-ku tega oke urang munajat ke Maha Kawasa mudah-mudahan ya pandemi si COVID-19 sing enggal-enggal leungit di lembur urang sadayana dugi ka urang tiasa naon namina teh beraktivitas sapertos sasari deui urang bebas dina usaha bebas dina wisata dina sagala rupina bebas mudah-mudahan si COVID geura nyingkah. Ieu hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok ge teu tibrakan tenan nyimpen simpen ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antengna mogot tetepan sok hoyong nyiekeun ieu kakanan tapi karasa asa leuwih kasiksa nalar
anjeun rek ngagoda, duh geuning ku tega. Hatur nuhun para ya.